Rodi tulungan kuring kadenge sora anu minta tulung deui. Haji Rodi jeung Bilebe beuki kaget. Ari leungeun Bilebe masih keneh nanangkep kana cangkeng Haji Rodi. Ret duanana ngaret lalaunan ka palebah datangna sora. Barang bre si horeng Bah Jumanta anu awakna dientep jeung jalma-jalma sejen dijieun tatapakan cukang. Atuh lenyap Haji Rodi jeung Bilebe meninggal lenyap leuwas. Duana ngarasa watir jeung nginggiapeun nempokayan Bah Jumanta anu kos kitu teh. Bah Jumanta eta teh, tanya Haji Rodi sorana rada geter. Sumuhun Pak Haji, ieu kuring tulungan, kuring disiksa ku siluman munding. Tulungan Pak Haji, ieu kuring geus teu kuat, tembal Bah Jumanta. Sedengkeun Bilebe ngan saukur olohok. Manehna ngarasa baluas, kumaha cenah lamun awak manehna oge dijieun tatapakan kos kitu. Kos Bah Jumanta kitu cek bayangan Bilebe harita. Tulungan kuring Pak Haji, enggal tulungan, ieu kuring geus teu kiat, tulungan, cek Bah Jumanta deui. Haji Rodi ngarasa watir, tapi manehna oge bingung kumaha carana nulungan Bah Jumanta. Di pihak sejen Bilebe anu pohara ngarasa sieuna oge kalah kana nangkep ka Haji Rodi beuki pageuh, malah kalah nyunguh sagala kana dada Haji Rodi. Atuh lila mah Haji Rodi teh ngarasa beuki eungap ret ka Bilebe. Haji Rodi kakarek sadar lamun manehna teh keur ditatangkep ku Bilebe. Haji Rodi ngarenjag, astagfirullahaladzim, ieu awas Bilebe, ieu naonan dosa urang teh lain muhrim. Cek Haji Rodi maca istighfar. Cacap Haji Rodi maca istighfar anu geleger, ujug-ujug kadenge sora anu ngageleger dibarengan ku kilat anu pating purinya. Malah saking tarikna taneuh ge sampe karasa inggeung. Atuh Haji Rodi jeung Bilebe kacidareuasna. Duanana katempo pating solontot rek lalabuh. Antuk nama Bilebe lain ge ngaleupaskeun leungeunna tina awak Haji Rodi, tapi malah beuki pageuh nganangkeupna teh. Di sejen pihak Bah Jumanta oge leuwas, awakna ngajauh seutik ka luhur kaoyakeun ku guncangan teh. Ngan hanjakal awakna siga nu geus nangelem rapet nempel jeung awak jaman sejena anu sarua dientep jeung awak manehna. Antukna mah masih bisa ngajauh kitu oge, awak Bah Jumanta teu bisa leupas. Angger rapet deui jadi tetapakan keneh. Malah dada Bah Jumanta beuki karasa eungap. Tobat, ampun, tulungan Pak Haji, ieu dada kuring eungap, cek Bah Jumanta. Sedangkeun jalma jeung sejen anu awakna sarua dijaradikeun tatapakan eueuh nu bisa ngaluarkeun sora. Kabehana ngan saukur katempo matana barorotot bari jeung letahna ngarelel. Tapi teu lila kituna teh kaayaan anu mata ketir geus balik deui sabihara-bihari. Tapi Haji Rodi jeung Bilebe masih keneh jejarig-jegan can bisa nangtung ajeg. Gep Haji Rodi muntang anu cek rarasaan maena mah muntangna teh kana hiji tihang. Antuk nama Haji Rodi teh bisa nangtung deui ajeg. Sedangkan Bilebe masih keneh nanangkep kana awak Haji Rodi. Tapi kareke Haji Rodi rek nangtung ujug-ujug kana leungeunna karasa anu berbeuih haneut. Tuluy karasa ngalembereh mapai kana jero leungeun bajuna. Ret Haji Rodi ngaredet kana leungeunna anu renjag. Haji Rodi ngarenjag deui bae. Si horeng anu ngalembereh kana leungeun Haji Rodi teh getih. Geuning aya getih. Gerentes Haji Rodi. Ret deui Haji Rodi kana tihang anu keur dipake muntang ku manehna barang breh. Haji Rodi beuki leuwas deui bae. Si horeng anu dipake muntang ku manehna teh anu disangka ku manehna tihang geuning manusia anu awakna ditiir dijadikeun tihang. Lenyap Haji Rodi ngalenyap deui bae. Malah saking leuwasna manehna teu sadar langsung luncat bari ngadorongkeun awak Bilebe anu keur mumuntang kana awak manehna. Tulung, cek Haji Rodi bari luncat bari nyuntrungkeun awak Bilebe. Atuh Bilebe teh mending ngajorongkong, Bilebe ngagoak. Aduh, tenteingan ieu Pak Haji mah, ieu kuring kalah disuntrungkeun kieu. Cek Bilebe ngagoak. Sedangkeun Haji Rodina anu luncat malah ngincek deui awak Bah Jumanta anu keur dijieun tatapakan teh. Atuh Bah Jumanta oge ngagoak deui bae lantaran awakna asa nyeri jeung berat. Dadana kainjek Haji Rodi. Aduh, ieu Pak Haji, ulang injek awak kuring Pak Haji, ampun, ieu kuring nyeri jeung berat. Cek Bah Jumanta. Atuh Haji Rodi oge leuwas deui bae, ret ka handap si horeng sukuna teh keur napak dina dada Bah Jumanta. Hah? Hampura Bah, kuring teu kahaja. Cek Haji Rodi bari luncat deui ka tempatna sejen. Tapi si horeng kabeh nu aya di dinya teh kabeh tatapakanna dijieun tina awak manusia. Barang cre Haji Rodi
Sukuna napak kadenge deui soran ngagoak malah bari jengkok kulutu sagala. Adau, halik sia ulah nginjek awak aing sia, halik ieu berat. Cek sora jalma anu awakna katijak ku Haji Rodi. Atuh Haji Rodi ngarenjak deui bae. Marehna buru-buru loncat di kanu sejen, tapi unggal nu diincak ku Haji Rodi kabeh kadenge pating jarerit. Haji Rodi bener-bener ngerasa bingung jeung nginggiapeun. Wah, geuning tempat ieu mah kabeh dijieuntina tatapakan awak manusa. Cek gerentos Haji Rodi. Marehna bener-bener ngerasa teu puguh rarasaan nempo kana eta kajadian. Di sejen pihak bilebe anu oge kakarek sadar lamun di tempat eta teh kabeh tatapakana dijieuntina awak manusia ngarasa kacidareuas jeung nginggiapeun pisan. Bilebe lumpat muluk Haji Rodi bari jeritan. Pak Haji tolong, Pak Haji, Pak Haji tolong. Cek Bilebe bari grep nangkep deui kana awak Haji Rodi. Ieu nanaonan Bilebe? Ieu ulah nangkep awak kuring, lepaskeun. Dosa ieu kuring lain muhrim. Cek Haji Rodi bari rada ngadorongkeun awak Bilebe. Wayahna Pak Haji hapunten. Ada teh dosa da ieu menuju darurat Pak Haji hapunten. Tembal Bilebe bari tambah pageuh deui nangkep awak Haji Rodina. Haji Rodi meuni gogodeg. Dina kayan kitu mah geus teu bisa nyaram deui. Ya atuh Bilebe, geus tina naon atuh dina kayan kieu mah. Ku kuring dihampura. Tapi engke mah ulah deui-deui nya Bilebe, cek Haji Rodi. Bilebe ngan saukur cicing. Abdi mah sieun aya di dieu mah Pak Haji. Hayu urang angkat deui milarian jalan mulang ka alam manusia. Cek Bilebe. Ya hayu, da kuring geh teu betah atuh. Kalah nginggiapeun kieu Tapi kumaha itu baju manta, karunya lamun diantepkeun mah. Mohon Pak Haji, tulungan ada kuring ulah ditinggalkeun. Cek baju manta. Haji Rodi tuluy ngalengkah saeutik-saeutik ngadeukeutan baju manta, dituturkeun ke Bilebe anu terus tanang ke Pak Haji Rodi. Kumaha carana ieu kuring kudu ngabebaskeun abahna? Kuring bingung, Bah, cek Haji Rodi. Sumuhun, tapi Pak Haji tadi maca naon? Basa ujug-ujug aya inggeung teh Pak Haji. Tadi awak kuring hampir bisa leupas. Cing diwangsulan deui baca naon Pak Haji. Cek Bah Jumanta. Katampo awakna mimiting gater jeung beuki bariru. Nempo kaayaan Bah Jumanta anu sakitu pika khawatireunna. Haji Rodi beuki ngarasa watir, tapi manehna bingung lantaran teu hafal kudu kumaha cara ngabebaskeun Bah Jumanta. Maca naon atuh kuring teh Bah? Rarasaan mah teu rumasa macana naon kuring teh. Cobi emut-emut Pak Haji. Naon sawabna tadi ujug-ujug bisa inggeung sareng pating jelegur di dieu. Kuring mah rarasaan mah teu macana naon, Bah. Kuring teu apal ujug-ujug kaayaan jadi inggeung kos tadi kitu teh. Cobi emutan deui Pak Haji. Tapi abdi mireng Pak Haji teh nyarios naon duka hilap deui. Tuluy kaayaan langsung inggeung. Cek Bah Jumanta keukeuh. Nyebutkeun kaayaan di dinya tadi teh inggeung lantaran Haji Rodi tos pabacaan. Si horeng memang sebenarnya kitu kaayaan di dinya ujug-ujug jadi inggeung teh lantaran tadi Haji Rodi teh sadar maca istighfar teh. Tapi meureun lantaran pangaruh tina kaayaan di alam siluman, Haji Rodi ge sampai kalah poho ka Gusti Allah anu musik malikeun sakabeh makhlukna. Ayeuna oge katempo Haji Rodi kala ngahulang bae mikiran omongan Bah Jumanta. Manehna bener-bener poho kana ayat-ayat suci. Naon atuhnya maksud Bah Jumanta teh? Aing emang tos macan naon sampai kaayaan jadi inggeung teh? Gerentos Haji Rodi. Manehna bener-bener ngerasa bingung. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula kaayaan di kurut ruruntuhan karaton alam siluman munding. Sawaktu kaayaan ujug-ujug inggeung lantaran Haji Rodi maca istighfar tadi, kaayaan di karaton oge kabawa inggeung anu pohara.
malah disusul oge ku sora-sora anu pating geleger jeung kilat anu pating burinyai. Saking inggeungna Prabu Gandawsesa jeung nu sejena katut palaobe oge sampai marabeng tuluy pating kelubrag ngan untungna teu lila eta kayaan inggeungna teh Prabu Gandawsesa jeung nu sejena tuluy harudang deui. Kurang ajar. Aya kajadian naon deui sampai kayaan inggeung kieu. Lamun kieu kaayaanna bisa beuki ajur karaton aing teh, cek Prabu Gandawsesa bari nguliang hudang. Sigana mah manusa anu geus nyieun karusakan di nagara urang teh nyieun pola deui Kakang Prabu. Urang ayeuna geus teu bisa cicingkeun, eta manusa teu meunang diantep. Urang kudu bisa newak eta manusa, cek Permaisuri bari manehna oge tuluy nguliang hudang. Nya Rai, pasti kajadian ayeuna oge kalakuan eta manusa, cek Prabu Gandawsesa bari tuluy malik ka palebe. Urang manusa. Nah sia hese teuing rek ngabejakeun naon kalemahan manusa anu geus ngarusak nagara aing oge. Hayang disiksa sia ku aing, ha? Cek Prabu Gandawsesa ngomong kapal be bari molotot. Heueuh sia, mending hasikeun pisan. Got sia bejakeun naon kalemahan manusia anu geus ngarusak nagara kami. Mun teu dibejakeun ditampiling deui sia ku kami. Permaisuri oge idu ngabentak. Atuh palabe anu kakarek ge tas ngarasa leuas mani rampodan deui bae. Sumuhun juragan siluman. Sumangga kusip abdi bade diwartoskeun. Heueuh. Naon atuh sia? Kuat sia ngomong teh bener. Mun ngabohong disiksa sia ku aing. Dijieun sia tetapakan awak sia. Sumuhun juragan siluman. Eta manusia teh namina Haji Rodi. Maehna gaduh ka hoyong ka hiji istri namina Neng Heni. Kurang ajar sia. Sia kalah ngacampung teu puguh. Aing teu nanyakeun kos kitu goblok. Aing mah hayang nyaho naon kalemahan eta manusia. Sia kalah ngacampung teu puguh. Podaran sia ku aing. Cek Prabu Gandawsesa. Bari meureun ku ambak-ambakna maena langsung angkat leungeun rek dipake ngababuk palebe. Atuh palebe beuki reuwas rerempodan ngan untungna samemeh Prabu Gandawsesa ngababukeun leungeunna teh Permaisuri kaburu nyarita. Kekeheula Kakang Prabu. Ulah dina heula eta manusia. Cek Rai eta naon anu diomongkeun ku manusia teh aya hubunganna sareng kalemahan manusia anu geus ngarusak nagara urang. Wah kita sarepoteun Kakang. Keun Kakang geus heula eta nyaritana manusia teh. Cek Permaisuri. Oh bener gitu Sugandai, hampura. Kakang bakatin ku bingung lah ieu teh. Cek Prabu Gandawsesa. Eta Raja Munding tuluy ngalir deui ka palebe. Kewasiat terus keuni ngomong na manusia. Naon kalemahan manusia anu geus ngarusak nagara kaula. Cek Prabu Gandawsesa deui, ayeuna mah rada leuleuy nyaritana. Palebe pok nembalan. Sumuhun, kulantaran Haji Rodi mikahayang ka Neng Heni. Eta janten kalemahana. Pamitiasa kedah aya anu mirupakeun Neng Heni. Kantun diolo bae terus ditewak. Cek palebe meureun kulantaran sieun-sieuna manehna disiksa jeung tim biru teh ka Haji Rodi anu keur paduduan jeung bilebe jadina palebe ngalakukeun hianat ngabejakeun kalemahan Haji Rodi. Atuh maneh kitu Prabu Gandawsesa meuni bungah unggut-unggutan. Komo Permaisuri mah manehna ngarasa boga kasempatan pikeun ngadedeketan Haji Rodi anu cek maena makasep jeung ujug-ujug ngarasa bogoh teh. Atuh saking kebungah-bungahna pok bae Permaisuri langsung nyarita. Kartos pisan Kakang eta cariasan manusia teh. Lamun kitu mah keun sawios Rai bae anu ngarubah wujud jadi istri anu dipikahayang ku manusia anu ngarusak nagara urang teh. Cek Permaisuri. Prabu Gandawsesa unggut-unggutan. Manehna teu boga curiga kana niat sejen tina omongan Permaisuri anu sabenerna mah kahayang gede Permaisuri mah nyaeta ngadedeketan Haji Rodi teh anu ujug-ujug dipikabogoh ku manehna. Ya, satuju pisan Kakang mah Rai. Tapi Rai kudu hati-hati lantaran bisi Rai sorangan anu malah cilaka ku eta manusia. Mohon Kakang, sing percantan ka Rai. Rai pasti tiasa jaga diri. Ya, atuh lamun kitu mah ulah didilale deui Rai. Ayeuna keneh Rai kedah tiasa ngarobih wujud jadi awewe anu dipikahayang ku manusia anu geus ngarusak nagara urang. Tuluy tolo eta manusia, tewak sakalian eta manusia. Leungeun Kakang geus gateul hayang nyiksa eta manusia. Cek Prabu Gandawsesa. Mohon Kakang Prabu, ayeuna keneh Rai bade ngarubah wujud janten istri anu dipikahayang ku eta manusia. Cek Permaisuri. Nya atuh Rai, ayeuna keneh kuat laksanakeun tugas teh. Cek Prabu Gandawsesa. Permaisuri unggut, tapi manehna teh kalah tuluy ngahulang. Prabu Gandawsesa heran. Nah, karabat ngahulang kitu Rai. Mohon Kanjeng Ibu, pami Kanjeng Ibu teu sanggam, wios abdi bae atuh. Cek Nyimas Gandasih ieu ngomong, ku abdi oge wios Kanjeng Ibu. Abdi ge sanggam. Nyimas Gandarara embung eleh. Atuh Permaisuri teh leuwas lantaran lain kitu masalahna jeung maehna embung oge lamun nu sejen anu newak Haji Rodi teh.
Lantaran namun kitu berarti mahena kalingitan kesempatan ngadedeketan Haji Rodi. J, lain kitu Kakang Prabu, anak king, ibu malah teu sanggup. Cek Permaisuri ngomong nacan anggeus lantaran langsung dipotong ku Prabu Gandawisesa. Ari kitu kunaon rai kalang ulang? Tanya Prabu Gandawisesa. Rai kedah kumaha ngarobah wujudna lantaran rai teu apal kumaha rupina istri anu dipikahayang ku manusia anu geus ngancurkeun negara urang teh Kakang Prabu. Tembal Permaisuri. Oh iya, ari kitu mah rai. Cek Prabu Gandawisesa tuluy malik mencerong kapal B. Manusia, ulah kagok sia ngabejaan kelemahan manusia anu geus ngaruksak negara kauda teh. Sok keuat sebutkeun. Kumaha rupa bikang manusia anu ku andikeun dimaksud tadi? Tanya Prabu Gandawisesa kapal B. Atuh, kapal B ge ngahulang ditanya kitu teh. Lantaran mehna oge bingung kumaha carana ngabejakeun rupa Neng Heni. Nempo kapal B kalah ngahulang kitu, haok Prabu Gandawisesa nyentak deui. Je, sia kalang hulang ditanya teh, kuat si omongkeun. Tak sia yang disiksa ku aing, cek Prabu Gandawisesa. Palbe beki rempodan, suak jeung bingung, ngan untungna akirahong anu tita dicicing ilu nyarita. Pangapunten kaulanan Kanjeng Prabu. Eta manusia pastina bingung kumaha carana masihan terang lupi anu dipikahayang ku manusia anu tos ngaruksak nagara Kanjeng Prabu, cek akirahong. Sugan kitu ki, atuh tuluy kumaha carana? Tanya Prabu Gandawisesa. Akhirnya ngahulang sakedeung mikir, tapi teu lapok ngomong deui. Dia manawi Kanjeng Prabu. Cara nama ayeuna ku Kanjeng Prabu tarawang bae sakuru istri anu aya di lembur Cipulus. Kek sina ditengalikeun ku manusia ontol ieu ye. Teras sina ditunjukkeun nu mana istri anu dipikahayang ku manusia anu tos ngaruksak nagara Siluman Munding teh. Manawi kitu bae cara nama Kanjeng Gusti. Cek akirahong Prabu Gandawisesa unggut-unggutan. Gampang atungan sok gitu mah aki. Tembak Prabu Gandawisesa bari terus malik deui ka kapal B. Pop ngomong, sia urang manusia, ka dieu sia. Kedanang tung pinggiran kuda. Cek Prabu Gandawisesa. Sumuhun, sumangga juragan siluman. Sia mah tong nyebut aing juragan siluman goblok. Sebut aing Prabu Gandawisesa, raja Siluman Munding anu panggagahna. Cek Prabu Gandawisesa ngabentak. Meureun maena teu ngeunaheun disebut juragan siluman teh. Atuh palebe mani ngarampo deui. Sumuhun Kanjeng Gusti Prabu Gandawisesa, raja Siluman Munding anu panggagahna sareng pangkasepna. Cek palebe bari meniti dongko-dongko bae ngomong kitu teh. Tapi disebut kitu Prabu Gandawisesa teh kalah beuki ambak. Goblok sia. Sia wani ngabohong hareupeun aing. Sia teu jujur ngomong ka hareupeun aing. Cek Prabu Gandawisesa bari molotot. Atuh palebe meni leuwas deui bae. Be, dasar munding. Naon deui atuh kasalahan aing teh atuh. Tadi aing dititah ngomong kitu, ari diturutkeun aing salah keneh. Gerentas palebe. Nempo palebe kalang ulang kitu, Prabu Gandawisesa nyentak deui. Dasar goblok sia. Sia nah kalang ulang. Palebe ngarenjag. Sumuhun, tapi abdi nalpat naon? Kapan tadi abdi dipewarang nyaros kitu? Tembal palebe. Tadi sia ngomong naon? Sok sia balikan deui ngomongna. Sumuhun Kanjeng Gusti Prabu Gandawisesa, raja Siluman Munding anu panggagahna sareng pakasepna. Cek palebe malikan deui omonganna bari murungkut. Tah kitu teh sia ngabohong ka aing ngaranna. Dasar goblok sia. Palebe ngahulang pok manehna tuluy ngawani-wani nyarita deui. Sumuhun balih mana atuh abdi ngabohongna? Kapan Kanjeng Gusti anu tadi miwarang abdi nyarios kitu? Sia nyebut aing pangkasepna. Ngabohong sia berarti ngaranna. Sia moal aya manusia anu nyebut kamu nikasep goblok, teu jujur sia ngaranna. Atuh palebe teh mending ngahulang. Aing geuning salah bae. Ari ngomong jeung munding nya, dasar munding. Gerentas palebe. Di sajeuna pihak nempo Prabu Gandawisesa kalang adan pangomong-omong kitu jeung palebe. Permaisuri anu Gusti sabar hayang ngarobah wujudna jadi awewe anu pikahayang ku Haji Rodi. Pok bae ngomong, entos atuh Kakang, ieu mah kalah parebut catur kitu anu teu puguh. Lain enggal tarawang kayan istri urang lembur Cipulus supados perkara enggal beres. Mun kitu bae mah moal anggeusna atuh Kakang. Cek Permaisuri rada maido ka Prabu Gandawisesa. Atuh dikitukeun ku Permaisuri mah Prabu Gandawisesa ge akhirna mangerehan. Oh, iya atuh rai, hampura Kakang. Iya atuh manusana nyeun bae piambekeun. Tembal Prabu Gandawisesa. Tuluy ngomong deui ka palebe. Ka dieu sia manusia, keuat sia, udang hesekeun. Cek Prabu Gandawisesa. Sumaga kaulanun, cek palebe.
nembal nangan seukur sakitu lantaran sieun disentak deui ku Prabu Gandawisesa. Tuluy Parbe teh nyamperkeun ka deukeut Prabu Gandawisesa nangtung pinggireuna. Kitu deui Permaisuri jeung Nyimas Ganda Asih katut Nyimas Gandalara. Tiluanana oge ngadeuketan Prabu Gandawisesa lantaran kabehana hayang nyaho kumaha rupa awewe anu dipikahayang ku Haji Rodi, hiji manusia anu geus dianggap ngancurkeun ka nagara Siluman Munding teh. Ayeuna jeuleuh ku sia urang manusia, bikang mana anu dipikahayang ku manusia anu geus ngancurkeun nagara kaula. Cek Prabu Gandawisesa. Tuluy mahena katempo kunyam-kunyam teu lila Prabu Gandawisesa nenjag taneuh 3 kali. Ari curugna diarahkeun ka hareup. Bray di hareupeun Prabu Gandawisesa aya cahaya ngabentuk segi 4. Dina cahaya katempo aya gambar-gambar jalma awewe urang lembur Cipulus. Meureun eta cahaya teh lamun di alam manusia zaman ayeuna mah layar sigana teh sakabeh anu aya di dinya mencrong kana cahaya. Mimiti nu katempo dina eta cahaya teh gambar rupa cewawat tukang warung teh. Nu eta lain bikang manusia anu dipikahayang ku jalma nu ngaruksak nagara kaula teh. Cek Prabu Gandawisesa bari nunjuk kana cahaya ciciptaan manehna. Sanes Kanjeng Gusti, eta mah cewawat namina, eta mah tukang warung. Tembal Parbe Prabu Gandawisesa ngagerakeun deui leungeunna. Curugna noel kana cahaya. Lamun di alam manusia siga beres sentuh. Eta cahaya teh gambar cewawat ngageser saeutik, tuluy muncul gambar Teh Sutarsi. Eta lain bikangna. Cek Prabu Gandawisesa deui. Eta ge sanes Kanjeng Gusti, eta mah namina Teh Sutarsi. Eta jalmi tukang loba omong, anu tukang ngomongkeun batur. Tembal Parbe deui. Prabu Gandawisesa tuluy curugna noel deui kana cahaya. Gambar awewe anu dina cahaya robah-robah. Unggal gambar robah ku Prabu Gandawisesa ditanyakeun ka Parbe, eta tah lain cenah. Ku Parbe dijawab lain. Sampai ayeuna mah kapanggih oge gambar Neng Heni. Parbe langsung cuniha ngomong. Tah eta Kanjeng Gusti, nu eta jalmina. Cek Parbe. Atuh Prabu Gandawisesa teh meuni mencrong teu kicep-kicep ka rupa Neng Heni, malah meuni olohok. Lantaran memang ari Neng Heni teh bentangna di lembur Cipulus mah. Hampir unggal lalaki di lembur Cipulus mikahayang ka Neng Heni. Ari Permaisuri barang nepo Prabu Gandawisesa meuni olok-olok kitu teh langsung bae ngahayap panas. Dasar lalaki sia teu kaop lamun nempuh herang-herang teh. Kerentas Permaisuri bari tuluy deungeunna teh cletit bae nyiwit kana cangkeng Prabu Gandawisesa meuni tarik pisan. Malah nyiwitna sampai dipurulitkeun sagala. Atuh Prabu Gandawisesa teh meuni ngaguak bari ngagurubug. Aduh ieu nyeri rai, ieu naonan atuh. Cek Prabu Gandawisesa bari ngagurubug. Het ngalieu ka Permaisuri, katempo Permaisuri teh meuni molotot. Prabu Gandawisesa reuwaskeun. Aya naon ieu teh rai? Aya naon? Kakang saha naon? Eta panon jaga, teu kaop lamun harang-harang teh. Hayang dibuntungkeun pisan sugan tandukna. Cek Permaisuri. Atuh ngadenge kitu Prabu Gandawisesa langsung bae beureum era. Hampura rai, kakang mah teu boga nasuna naon. Kakang mah ngan saukur marhatikeun. Geulis geuning eta bikang manusia teh. Cek Prabu Gandawisesa kalah kasalahan deui bae ngomongna. Atuh Permaisuri beuki molotot. Prabu Gandawisesa ngabelenyeh. Hampura rai, kakang salah jumarita. Geus ayeuna manggur geuwat laksanakeun tugas teh. Geura malih rupa jadi bikang manusia anu tadi. Tuluy tewak manusia anu geus ngaruksak nagara urang teh. Cek Prabu Gandawisesa. Permaisuri teu nembalan. Paromana masih keneh katempo beureum ambek. Tuluy Permaisuri teh ngagidekeun awakna, cengrek robah wujudna nyepres pisan jadi siga Neng Heni. Satuluyna geus teu loba omong deui, malah teu pamit-pamit acan ka Prabu Gandawisesa. Leus bae Permaisuri anu geus ngarobah wujudna jadi Neng Heni teh tuluy bae miles di eta tempat. Di sejen pihak Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Gandalara barang nempo Permaisuri geus miles, duana oge tuluy cicing-cicing nguliwet ngajauhan Prabu Gandawisesa. Tapi nguliwedna teh tuluy misah masing-masing. Ganda Asih nguliwed ka belah katuhu, ari Gandalara ka belah kenca. Si Horeng duanana oge parhiayang ngadeukeutan Haji Rodi. Lain niat rek newak, tapi kulantaran duanana oge sarua ngarasa bogoh ka Haji Rodi. Sanggeus jauh ti Prabu Gandawisesa, Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Gandalara oge sarua pada ngarobah wujudna jadi Neng Heni. Satuluyna kabehanana oge pada miles. Cag urang tunda heula.
caturkeun heula kaayaan di nagara Siluman Oray anu geus tidak katunda. Ratu Banawati si Karyadi nyimaraah katut para gegeden karaton masih kenehkeun ngariung di jero karaton. Teu lila torojol para prajurit Siluman Oray anu meunang parentah pikeun ngarajukut ka alam manusia daratang. Katempo maranehna mawa jukut meni loba pisan. Malah di pakarangan karaton meuni pituh ku jukut. Pok salah seorang mantri anu meunang perintah langsung mere laporan ka Ratu Banawati. Naon kaulaneun Kanjeng Ratu, sadaya perintah parantos dilaksanakeun. Sim abdi parantos kenging jukut anu sakitu seueurna. Cek mantri mere laporan. Alus, Andika memang bisa dipercaya. Ayeuna ku Andika eta sakabeh jukut teh keuat anuan beurah. Kade ulah anu kaliwat. Lantaran eta jukut kabeh rek dipake jadi pakarang pikeun ngajebak bangsa Siluman Uning. Cek Ratu Banawati mere parentah deui. Sumangga kaudadut Kanjeng Ratu. Cek eta mantri bari cedok nyembah. Satuluyna kabeh prajurit Siluman Oray teh garawe ngaranukeun peurah kana jukut anu meunang ti alam manusia teh. Keur kitu ti jero tumpukan jukut ujug-ujug kadenge sora awewe anu ngajerit minta tulung. Tulung! Cek eta sora ti jero jukut nan wakotosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.